Tuh orangnya bayangkan, orang glowing kieu lihat. Lihat ya, glowing kan. Nah aneh itu boga sih. Guys, tenang baik kayak jodoh mah hatinya. Ayo guys, come on. Oh, kenapa? Hubung kebo di pakung lah. Dengan jodoh lah. Baik, ya. Neng, kenalan yuk. Eta nu bau teh. Bau orang kadut kanaon tarok. Geus teh naon. Kan kenangan ka Bogo. Jangan loba duitna. Duit. Tapi bau sih. Teuing hajar bae sikat. Kenalan nih. Dan namanya Nenek. Junet. Neng, kurang PDKT yuk. Ayo ih. Neng ke jomblo ah. Ih, seru dia jomblo. Ayo beh, orang kencan. Ayo ih. Ayo. Si eta teh ngintana aing heh main tinggal-tinggalkeun bae. Dasar mah aing ge jomblo sarua. Aing balik lah. Sayang, baru pertama kali kesini. Ternyata indah juga ya, Iya, indah sekali ya. apalagi sama kamu. Bisa aja. Ini sih indah, tapi ada yang kurang. Kurang apa sayang? Mana tengah jajanan? Hah? Tengah jajanan mah. Ada jalan? Tenang atuh sayang. Duit mah banyak. Ih, Banyak. kertas nasi eta mah. Nggak percaya. Nih, banyak Ya kan? Allah, nu kieu mah abdi ge punya atuh. Coba keluarkan warna berem. Berem. Jembo air berem. Iya tuh cambu air, cambu naon cian yang penting berem, neng mah berem. Terus neng mah pantas na ieu. Ih, Ayan eta ge ih. emang nak neng cewek kaleng-kalengan. Bener capek aing neng mau kieu. Neng mah mahalan atuh ah. Kamana ieu anak di teteangan ti tadinya? Masya Allah. Masya Allah ieu si Junaid kamananya di titah ngangon. Astagfirullah ieu anak ku teu ngadenge ka kolotnya. Ulang sama kuru-kuru eta ieu tah anak aingnya. Kuru-kuru nama doang nama eta. Kasihan teh apa ieu. Kumaha? Ih, udah janji-janji bae ha. Janji nanti. Jangan janji nikahin. Nang, aya jualan kebo loba di mah. Nah mereka jual kebo di titang ngangun. Kalau kebo rek dijual, itu kebebenean ieu nya kumaha ieu? Cicing di titang ngangun. Kalau bebenean ieu sejunaid mah urang mah. Geus mah balik. Ngaku mah orang sugih eta si Aa. Orang mah tukang ngangun kebo. Neangan nu lain mah. Pusing kan deh mikiran ge. Lanjung. Kunaon maneh datang manyun lagi kencan. Kencan sekencan. Ih, masa laki gitu? Kitu kunaon? Atuh ngomong sama orang kaya. Orang mah tukang ngangon kebo dia. Aina. Nyaho ai. Pantesan pas kenalan teh mohang itu. Terus ya udah henteu. Wah. Ayo dia padahal mah harnek eta Emang Atuh kaminya hayang olap-olap ge. Ditahan bae. Au teh loba duitna. Ayo pas dikeluarkeun dia nyaho teu. kunaon? Tutup limu. Aduh disinkeun ya. Neng geus, bener di dia. Itu. Tuh. Kenal neng, pan urang kebobogohan. Aing mah teu sudi bukan yang maneh. Hai Tin. Neng. Ku menangis membayangkan
bayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Dia pasar ke angker galau dia. Mata kenet anaking ieu kudu rumasa hirup mah. Si eta menan awewe naon si eta mah. Lain awewe bener, lain awewe cager si eta mah. Emak boga engke kumaha dibere hijinya. Geus mak. Geus gerah hayu arek. Bener mak aya kawin nih mak. Ayo mak. Ari mana? Di mana? Aya di ditu. Itu tuh keriuk tuh Sangaran eta mah. eta si Sarwiti Sarwiti? irame tempo ka ditu geura geun Izin mak. siang ayeuna cuma teu isin geura ka ditu geulis buru sapeunteun ka ditu Ayo antar ku mak. atuh nonton ka moge sia sorangan kira ku habikang kudu dianteur bae. Neng. Ai, Junet. Aya naon Junet teh? Coba. Neng. Ih, si ieu ngomong bogoh. Aya naon si ieu? Bogoh cenah si Junet ke Sarwiti. Ih, nu bener Junet. Tak gitu. Isin mana emang? Geus nanti. Geura tinggal tuluykeun eta. Ieu kumaha tadi? Ngomong nama. Tinggal ngomong, indung dia rek ngejo, rek nganeutkeun, geus geura teruskeun ka dinya. Ngomong. Bogoh kitu si Junaid kasih Sarwiti tah. Ku hararese kudu ku indung bae nya. Mak. Geus ulah emak bae neng ngebogoh ka Ih, kumaha Neng sih, bogoh? heeh. Beneran serius ya? Bener neng teh bogoh ka Daek nerima kana tukang ngangon. Daek neng ge biasa atuh entos yang penting mah sareng neng. Aduh, ieu pokona. Alhamdulillah, aing menangkeun nu apa adanya ya Allah. Hatur nuhun ya Allah. Jodoh. Terus udah urang lanjutkeun bogohan aja. Calik dia. Bener apa dia? Aduh neng geus hareumi bahagia. Love.